tina ilmu dah jeung lah nya. Urang mah keur nyaritakeun heula ilmu dah teh. Dah nya. Jadi tenaga bawaan anu diolah gitu nya. Diolah ku urang gitu aya di dinya oge nalika ngolah napasna aya khusus jurus-jurusna gitu aya jurus dasar gitu. Pan saur abadnya tadi ieu tanaga teh ieu energi teh pan ti luhur disebut aya satelit. Ya lamun seug ayeuna timbul kana handphone aya sinyal gitu pan. Kana radio aya frekuensi FM tuluy kana tubuh manusia yang disebut tanaga dalam. Tanaga dalam oge lamun diolah kunaon ngolahna ku kahiji meureun ku jurus teh. Jadi lamun teu ngolah mah moal tiasa. Konsentrasi berarti. Konsentrasi anu pu tanalika konsentrasi di dinya. Jadi urang teu aya kalimahna naon nu dibaca. Itu sugan maca ieu jang nyimpulkeun ieu energi sangkan ngancik dina diri. Teu aya. Tah para media sosial berarti terus aya sakedik gambarannya klenyai.